Reknya bolang bari ngusep di wahangan guys, poe ayeuna ieu sampurasun sadayana ya aing kekarek deui ngonten karek deui jag-jag euy. Tah ieu jalana guys, tah tempokat mudun kieu paur kieu bari leueur da peuting tas hujan. Tah eta meureun jala alternatifna euy menang batur ngan euy ngada mung hayang ka nu hararese hayang ka dieu. Ieu guys baheula mah di dieu teh bisa ku motor lain baheula mah hayeuna oge bisa ieu halodo mah. Da ieu mah tas hujan hanyat ge moal atuh mudun mah meureun babari da ngagulutuk. Urang ieu keur perjalanan urang nempo aya buah lain buah tahu nya nu kitu pokona caruluk tah guys dibahana jeung kolang-kaleng engke mah bulan puasa teh bakal payu euy tah tas ti dieu uing nempo ieu spot alternatif lamun misalkan di Bagong di Bagong teh teu meunang usupna minah we ka dieu tah di dieu pasti nyaut wae tapi da nu batur bohong uing tah teu kudu lila urang di dieu alhamdulillah geus nyampe euy ka walungan atau wahangan tah ieu teh ngaranna teh wahangan Ciapitan tingali kondisi caina mah kat endah kieu cantik kieu euy nataran maung-maung wae mah ieu mah pasti lila tingali tuh ngan heueuh rada bala aya nu tugas baheula mah lingih bareta urang di dieu ngajaran heula nempo spot jeung teu nguseup kontrol heula ka dieu tingali tuh Gusti Nu Agung kat ngaranna kieu spot cai endah ningan tah ieu teh ngaranna teh deukeut Batu Lawang sarang sero atawa naon sero basa Indonesia nya euy tah ti dieu urang nanyak deui pas nanyak ieu pupuncuk plok langsung pasawahan eta bala lain sawah tah mah tah anu ieu bro sawah mah tuh kat endah kitu nya euy rungan bala ke bala mah ngapak sawah kabeh di dieu tah di dieu tangkal caringin hanapeun tangkal caringin eta kade eta spot endah kanggo ngusup melele-lele wae mata jalur teh ti dieu tah komo pertigaan ieu mah beuh mantap kacira ke ngajaran ku aing geura di dinya mangusupan. Alhamdulillah guys, urang geus nepi ka markas di dieu urang rehat dulu sejenak bari ngudud ngopi heula saeutik tuluy gigibrik da hareudang. Lanjut part 2.